Upami ibu kapungkur hoyong ngagaduhan caroge anu soleh, ternyata ku Allah teh dilungsurkeun teh caroge teh anu awon adatna wangkelang buraong misalkeun, atawa sabalikna bapa hoyong ngagaduhan istri anu soleha, ternyata ku Allah teh dilungsurkeun istri anu awon akhlakna awon adatna. Tah eta teh saleresna mah tanda yen Allah ngalungsurkeun ka ibu jeung ka bapa teh lahan ibadah pikeun silih geuing dina kahirupan. Nah atuh Gusti pamajika teh beut kieu-kieu teuing, atawa sabalikna ibu teh nah atuh Gusti salah kita beut kieu-kieu teuing entong. Eta teh tandana urang ngarasula kana kadar anu aya, urang teh teu nampi kana takdir Allah anu aya. Tampi kurang bari maksimalkeun ikhtiar urang, samemeh urang ngabejaan batur, samemeh urang ngadakwahan batur, istri urang berarti lempengkeuneun keneh, caroge urang berarti ieu teh lempengkeuneun keneh. Da dakwah mah ulah waka kanu tebih tapi kanu caket heula.